Dia tahu anak bos si juragan. Woi, pernah aja nangkep nyakal kelapa. Siapa aku naon umbak-ambak baik. Terus saja. Kenaon tuh budak. Woi, terus saja. Saya tak. Sasi nu ngagero-gero, tapi dina culi aing bener ya nu ngagero-gero aing. Di mananya? Woi, terus saja. Emang setannya aing. Jata masih suara si Oncom di mana yuk? Di mana? Di mana yuk jalan mana? Buka tijak woi. Nah, terus saja. Itu sih orang anak itu dia. Aisyah dek naan ka dia, ha? Nanyakan cau deh Aisyah. Oh, Aisyah pede amat sandek nanyakan cau kasih ya, ha? Aisyah dek naan tuh ka dia, ha? Aisyah ulah kasana sangka baik ka aing, ha? Aing mah ka dia ge lain dek menta cau kasih ya. Aring geus dek naan sih ka dia, ha? Aina ka mana si anak buah aing? Biasana kadang enak waing suk jeung sia bae. Mana ku tahu, emang aing ngasuh anak buah sia. Pan segitu amat, aina anak buah aing ka mana sih, ha? Haram jada. Pan sia tuh udang bejana yang tengah anak buah sedir. Rorek celi sia koy. Setelah aina mah, aing balik heula ira ka panggil anak buah aing. Bodo amat lah. Itu siapa kacamata kiamat? Ya itu masih Gopur. Gopur. Saya menggerai. Kejeng soalnya yung kacamata burung. Saya. Burang amat yung kacamatanya jalan mana iyo? Oh Gopar, salah kina saridam. Pancak itu amat. Panaing can kawin mana masih muda aing. Siapa pakai kacamata nambah koslet bae nama. Si nyebut koslet kaing, kiki gaing hadeken. Sia eta kacamata nang di mana? Atuh nang maling aing mapir aku nang maling. Asa pernah nempoy kacamata ieu. Kadang ge kadang ditelak-telak koe ngi kacamata. Hideung yeuna putih nu saha karage. Cabak-cabak lah. Ngomong mehang malah. Bener, hayang teuing aing kacamata burang kitu. Kajol ya kan awe mah kacamata kana siapa itu kajenggir lah. Ari siang ngomong, piraku kacamata burang gitu bisa nyeng awewe. Awewe keur mandi meureun sia mah kajeng. Pan si kena mandi, aing mah tara besa ngintip nu mandi. Pan ieu hujan dia teh karasa aya kan. Pasang hujan. Kak mana tangkulak cau ya. Naon ye? Pur, coba beli kopi hujan-hujan kieu ngeuna meureun jeung ngudut. Pur, boga duit henteu sia. Duit di mana? Kacamata bae can kontan sia mah. Geus teh ngopi bae mah. Cek sia nang meuli horengan ngaredit kumaha si anak muda. Ampun aing nambah curiga bae ieu aing kacamata. Buah-buah nu si juragan. Bisa jadi ieu kacamatanya anak soalna aing nang manggih kacamata. Sia nang meuli nang ngeridit nang manggih anu mana anu bener. Pikiran ku anu bener, anu mana anu bener. Deuk naon mikiran aing, lilieuran sirahai. Eta nya ho lieur aing bagel lieur itu nyaho kacamata sabua. Geus lah, ulah ngabahas kacamata jadi lieur aing sirah aing aduh. Geus, euna mah ulah ngabahas kacamata deui. Lieur sirahana. Naik kayak urang. Kelan. Yo. Manjel ya sautik. Anu ayo. Duh. Isi eta boleh lu cacahan segala papata sah deui. Teu sopan cenah boleh lu cacahan segala. Oh nang meureunan sautik mah. Ngoboro saeutik. Kuat pupurat pepret kitu ngeunah henteu dihakan. Eta sia geningnya, ho. Gut. Boborogut meni bau kitu. Bisa jadi. Sedap. Pan sia kitu amat. Sahayu. Dengan ngecok bae. Jaya tama si Gopar jeung si Gopur di saung tangkulak cau. Sampeukeun ku aing lupa namanya. Pur, maneh keneh ngopi. Tah, es kitaeun yo. Keran. Sia. Balikin kopi. Nah, emang di dari ya, ha? Mana si tangkulak cau, ha? Mana si tangkulak cau? Tuan bae si di dieu. Sia nanyakeun tangkulak cau ka aing. Sia deui, pandeng aing si gocir leungit. Boba disumputkeun ku sia. Ari sia eta ngomong asal jeblak bae ka aing. Biasa tirilikan bae di dieu. Jeung si turup saji, lamun teh jeung si tangkulak. Ku kelong mama.
Wajar bae ku kelong ge ulina ge sorangan bae. Siapa Dubai ngomong? Ya tak budak usahanya. Iya dia orangnya. Kadang deui sia ku kelong. Ari siang ngomong ka Dubai. Pur. Maksud si Gopir naon nyalakeun ka urang kemari. Si boncel leungit. Naon ge? Nyalakeun ka urang segala. Oh, padu bae teh ngomongnya. Pur, si tangkulak cau tuh. Tuh, kajeng tuh sia. Mana? Kajeng tuh sia. Tuh, kedang-kedang tuh. Mana? Itu pira aku teu kajeng sia. Coba buka kacamatana. Coba kau ini buka. Ois, jaho aya itu kerculak cileuk bae kaluhur. Ayo sambarkeun yuk. Coba sambarkeun. Woi, tangkulak cau. Nyompot teh di bajang teh sia. Woi, tangkulak cau. Nan, anjing nyana tas di saung ieu. Peka hujan-hujanan ai. Oh, aing hujan-hujanan di dieu. Besi silapeun akar cau doang geus sia. Sa sing ngaduduh? Menduduh bae sia. Sa emang na anu bebeja ka aing nyumputkeun. Sia deui eta, kacamata sawaw aing eta. Buah-buah anu si juragan, kos Afgan sama kacamata segala. Abade kacamata mah di maing. Sia Afgan ka aing. Heh, sia ribut bae kacamata doang ge. Si boncel ka mana ieu leungit? Sia ngaduduh ka aing, kampret dikubur hirup-hirup we jadi tanggal cau sia. Bisa leuweut cauna ge. Emang si boncel mah aya bae teh budak nyin masalah bae. Aing keur mari keur hes di jailan kunyana. Sabodo teuing aing leungit ke. Geus kajen si boncel mah urusan, da ku kelong da ku pocong sanggeus keur balik lah ka ditu. Itu balik lah. Balik amat si boncel ieu. Liriweuhanan sa di dieu. Ih, dia itu mah bebenyit. Itu bebenyit tas 500 ta. Wah, bebenyit kada. Nah, siapa bebenyit kain? Nyaho. Mana si Gocir? Sia nanya si Gocir, sia kayak mang aing ngais gitu sia, ha? Sia Karmin, mana si Gocir? Biasa masuk jeung sia wae. Mang aing mana nanya ka aing. Kanyawan, bahaya aing. Ay, guys, kemana anak buah aing? Pernah ge bukan anak buah ampihan, udah dikepar. Sayangnya anak buah sia di mana? Oh, terus anak buah aing enak di mana? Ku kelong. Ai sia tang ngomong picabokeun. Gembleng-gembleng ge tah anak buah aing. Kita budak ribut bae aing mah. Karena males aing kepanggijeng bos. Oma aing lah ngobrol jeung sia ge nyen kene mabur aing mah. Sing ade itu si Gocir mah nyangsa ngeruyuk awi. Siap picabokeun. Bos aing mabur teh. Ada sarua, ada aku lagi kieu. Cau tuh. Sugan bae si Gocir itu aing dek nanyakeun. Oi, tangkulak cau. Nan, temanggi anak buah si aing mah. Pasti sarangan si Gocir, teu nyolo aing mah. Pan sia nyawa anak buah aing leungit. Atuh aing mah nyaho, geus di zaman kiben nen aya info ka aing. Sia info-info naon sia? Hirup lagi di leuweung bae. Informasi dalam hati sampai kena tai. Emang nage unwala leuncreug gaya informasi dalam hati ngecek tai. Aing mah kadege dengan anak buah aing si Gocir nyeuleuh teh sia. Ulah baba lepet kos tai nyeung teh sia tangkulak cau. Ai sia, emang aing liang tai baba lepet segala. Ih beneran nyeuleuh anak buah aing teu. Teu nyaho aing ku kelong meureun nya mah. Teu nyaho aing ge, biasana aya teh budak di dieu. Mentangna bawa anak buah kantongan ge. Supaya ka mana. Heulah kayak kuaing kantongan, jadah doang, musikeun doang. Ai kade sia ka dieu. Kade. Kade sia ka dieu. Ainaon deui? Sia kacamata yo luan lain bae. Mau aing hiji deui ka mana buah nu gede? Pesan si Gopur kamari make kacamata, buah-buah nu sia eta kacamata. Pantesan kacamata aing leungit geus ge anak buah aing leungit. Aina kacamata leungit. Jadah dongan. Alunjak tah si Gopur kapanggi kueng monyes atau kueng beungna.
Cah, mal sesa caduk meureun mal sesa di gilesan bae. Geus geura baik sih ka ditu. Pan aing anu balik, aya ge nyan anu balik, pan ieu saung aing meureun. Woi, sia aya ge anu balik. Kunaon sami tah aing balik, aya ge sia anu balik. Atuh sia teh ngomong. Geus kira balik sa ditu. Dipacul ku aing sia. Ngalunjak goblok ditu aing balik. Waduh, ieu kacamatana teh di bawah ieu udah. Coba ku aing pake ah. Euy, kacung mau monos ge ah. Mantap ieu mah pake ngebon. Kayaknya kurang amat di kacamata. Oh, gopar, perhatikan nanti. Ulah di video. Sepede amat. Anu ditanya ke Nah, gitu. bagi celi aing mah. Salah. Kayak gitu. Aja gitu Salah. Kayak gitu. Sia deh, asa wae teh aing kacamata anu si juragan ja, tos Afgan sama kayak kacamata segala. Sia nanya si Gojek kayaknya mah aing nangis gitu.